Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu dipika hormat Bapak Ahmad selaku guru bahasa Sunda sareng rerencangan nu dipika cinta. Langkung tipayun orang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu dimana dina kasempatan ieu urang sadaya atos dipasihan kasempatan kempel dina kaayaan sehat walafiat. Bapak, Ibu guru, sareng sadayana nu simkuring hormati. Dugi ka ayeuna, seueur di antara urang nu masih mikir, yen atikan teh ukur lumangsung dina jero kelas, calik rapih, nyatet, jeung ngapalkeun. Padahal sabenerna atikan teh lain ngan ukur eta wungkul. Atikan teh kudu bisa muka pantok kasempatan ngamekarkeun potensi jeung ngawangun karakter nu kuat. Tapi hanjakal pandangan urang kana atikan masih keneh heureut. Urang sok ukur kasuksesan tina nilai ujian atawa ranking di kelas. Padahal unggal murid miboga kamampuh jeung cara diajar nu beda-beda. Atikan teh henteu sakuduna maksa sadaya murid pikeun lempang dina jalur nu sarua. Sabalikna, atikan kudu bisa mere ruang pikeun murid ngamekarkeun diri. Naha eta dina widang seni, ilmu pangaweruh, teknologi atawa kamampuh sosial. Ku cara itu, murid bisa leuwih percaya diri jeung nyaho potensi nu dipika boga. Jadi ayeuna waktuna urang ngajalaneun robahan. Urang kudu wani kaluar tina kabiasaan lami, sarta mimiti ngadeketan atikan nu leuwih nyambung jeung kahirupan sabenerna. Sabab di dunia luar nu diperlukan teh lain ukur bisa ngajawab soal, tapi sanggup ngajawab masalah jeung tantangan. Hayu urang babarengan ngawangun atikan nu leuwih bermakna. Atikan nu ngadidik hate oge pikiran. Ku atikan nu sae, murid bisa ngahontal cita-citana jeung masihan kontribusi positif pikeun masyarakat. Ieu waktuna urang percaya yen atikan nu beda teh bisa jadi jalan pikeun ngarobah masa depan kanu leuwih hade. Mugia ku biantara ieu urang sadaya jadi leuwih sadar kana pentingna atikan nu saestuna. Hatur nuhun kana sagalana, hapunten upami aya kasalahan dina nyarios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.